Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta penyundi sabila di dieu simkuring bade ngadongeng anu jejerna Nyi Roro Kidul. Kacaturkeun zaman baheula aya hiji awewe anu kacida geulisna tur kasaktianna ge aya nu nandingan. Tapi hanjakna eta awewe teh sarakah nepi ka dilandih putri alam dunya. Cik sakaol eta awewe teh geus miboga 88 salaki, tapi kabehanana oge araeh dina petingan pangantenan. Cenah mah dipaehan ku sabangsa oray anu kaluar tina larangan Nyi Putri. Kasaktian jeung kageulisan Nyi Putri nepi ka hiji lalaki aya nu apaleun kana rusiah Nyi Putri. Tuluy bae ngalamar jadi salaki Nyi Putri anu ka-100. Pikeun ngalehkeun pamajikanana, salakina puasa tur tapa geni. Dina hiji peuting, salakina kaweunehan nangkep oray anu kaluar tina larangan Nyi Putri. Tapi Nyi Putri kaburu hudang bari ngamuk nepi ka gareluk. Tarung salaki jeung pamajikanna teh ragot kacida nu antukna keris naga sastra anu ngawujud oray teh bisa karebut ku salakina. Cek sakaol mah keris naga sastra teh miboga sifat jahat. Sing sahabaya nu ngabogaan eta keris eta jalma ngagem ilmu sasat anu teu luyu jeung papagon agama. Saenggeus eta keris dicekel ku salakina, Nyi Putri lumpat satekat kebak. Ku salakina diudag nepi ka sisi basisir laut kidul. Tapi teu beunang sabab Nyi Putri kaburu ngajeburkeun manehna ka laut. Sanajan Nyi Putri geus eleh, tapi manehna embung sadar tur teu narima eleh. Kalah kabur ka tengah laut miboga niat hayang naklukkeun sarta ngawasa alam dunya. Sabada tilem ka jero laut, Nyi Putri katelah Nyi Roro Kidul. Sakitu bae anu tiasa ku simkuring dongengkeun. Hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.